Mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara dongeng ieu para wargi sabada Mang Jaya hartos namanya namatkeun bagian katilu ayeuna Mang Jaya meneraskeun bagian kaopat. Carios naon cenah Mang Jaya kajiret ku pitapa karangan Bapak Tatang KS satunya namanya ngawitan ya para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasugri kaum dangu sadaya kamitra nu pamihoyong ngadangukeun dongeng tamat cenah para wargi buka playlist Mang Jaya official. Di dinya seueur dongeng-dongeng nu kasangakeun ku Mang Jaya. Di antawisna aya carios anu judulna Dodoja Ngahontal Bagja. Teras aya carios namina Kati Deresa gitu nya. Oge para mitra aya carios judulna Jawara Batu Karang. Mangga nyangakeun bae para mitra kumaha kahoyongna tapi kasenengna sewang-sewangan. Margi tiap jalmi para mitra benten-benten kahoyong. Namun seseueurna mah sadaya dongeng idang hiburan cenah para mitra. Rek dongeng rumah tangga, rek dongeng silat, rek dongeng bodor, rek dongeng sadayana ge kau hiburan. Hatur nuhun. Alhamdulillah ku ayana teknologi zaman ayeuna nya para wargi Mang Jaya tiasa hartos namanya naon teh ngarasa ngasaan gitu atanapi ngalaman gitu para mitra teknologi zaman ayeuna. Benten sing jamun kapungkur para mitra dongeng atunya kepada siaran langsung ngawitan siaran langsung terus atuh ngalangkungan rekaman ngawitan pisan mah pita reel para mitra pita ngawitan rekaman aya mah dina pita para wargi ngawitan pisan mah dina gramafon ada pita gitunya sama lagu-lagu dina gramafon atau piringan hitam namanya PH. Terus aya pita para mitra sadaya terus kitu kaset ai kasetna pitana alit dilebet dina kaset kitu kitu diantawisna nya mangga atuh dongeng judulna Kajiret ku Pitapak karangan Bapak Tatang KS nya bagian kaopat urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kajiret ku Pitapak. Ieu dongeng para mitra karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian kaopat. Sakumaha nu kauninga harita Sukarna nepangan pamana nyata Mang Marta teh. Atuh para wargi sadaya memang akuan pamana ge ngaku bener-bener ka Sukarna malah kapenakna ge di terminal Cicaheum. Lamun seug teu kapenak mah boa papalimpang. Margi ayeuna mah Pang Martana teh entos teu di Cibadak, di Jalan Cibadak tos ngalih para wargi mangga urang teraskeun. Marta kakaratumanya kana permaksudan Sukarna. Aya naon atuh jangkarna? Naha ngahaja we ulin? Oge nyirum sari pamajikanna Marta harita teh. Nanya bari jeung ngeuneu. Hatur nuhun Mang oge embi abdi ditaros ku Mang sareng ku embi. Henteu kitu ge bade sasanggem manawi teh kieu mi. Oge Mang saperkawis abdi ka dieu teh hoyong tepang wireh parantos aya sataun langkung teu patepang. Kapungkur teh awe nalika Mang sareng embi kadaritu kaduana kaleresan abdi ayeuna parantos liren teu sakola. Geus eureun sakola kumaha? Kaluar sakolana? Pamarta megat motong tumanya semu kaget. Sanes liren nu hartosna abdi kaluar Mang mung tamat SMP kalayan alhamdulillah lulus. Oh jadi geus tamat sakola. Ari sugan Mang teh eureun kaluarna sakola na kaluar eureun geus kitu. Tumali kitu saperkawis abdi emut kana cariosan Mang kapungkur. Abdi teh bade dicana ka Bandung mung harita mah kumargi abdi pameng nuju sakola keneh nembe kelas 2. Taina abdi parantos teh sakola wireh parantos tamat dugi ka kelas 3. Kantenan ari cita-cita mah sareng kahoyong mah hoyong diteraskeun ka SMA mung ngemutkeun tina perkawis waragadna nu tangtos ku emma moal tiasa kahontal. Tiasa sakola dugi ka kelas 3 SMP ge sisit seuat. Dugi ka jalanan, dugi ka emma ukur ngandalkeun dagang sangu koneng di sakolahan. Paginten ku amang sareng ku mege tos ka uninga. Tumali kitu abdi sasanggem ka emma teh aya maksad hoyong ngiring sareng emang kali embi. Ngiring teh ngiring di damel bios kana naon-naon ge lah nu sakinten katanagaan ku abdi. Muhun
Dabi teh moal bade lugah ligeun we atuh mang oge mi. Sakola henteu ngadamal henteu atuh ditetebiheun abdi tiasa mulang tarima ka emak. Aya-aya kangge jajan abdi ulah ngarepotkeun teh ngadu janten sepuh. Kitu maksud abdi ka dieu teh mang oge mi manawi di padamelan mang muhun di pabrik. Atanapi nampi keneh di pabrik tinun padamal engal manawi kitu wios purasa sapu oge ceuk Sukarna. Rada lumengis ngajelaskeun permaksudan hayang milu digawe. Nah, ari kadatangan kudu jadi anak mah bari aya maksud kitu nya. Pikeun amang teh ngarasa atoh, ngarasa bunga, tapi aya ge hanya kalna. Ari bunga jeung atoh heueuh ku kadatangan nu jadi anak lamun dianggap anak teh mah. Komo kieu amang teu boga pisan anak ka ti Mina. Wajar keur amang jeung Mina nyamat anu jadi alo teu kitu ge saha bagianana nu matak ti heula ku amang diajak ka Bandung ge. Ngan harita kagok sakola keneh. Ari nu dari hanyakana ku perkara karna hayang milu digawe jeung amang. Puguh lamun seug aya lowongan matong boroning isuk pageto sanajan ayeuna ge ku amang moal burung dipangusulkeun. Dipangusulkeun kanu jadi direktur. Nganya kitu ku waktu ieu mah tacan narima pagawe anyar. Tong boroning nu can boga pangalaman kana urusan pertenunan. Sanajan geus aya pangalaman ge, bari aya katerangan-katerangan teu bisa katarima. Kahiji geus loba ting pagawe, kaduana pabrikna oge keur sepi waktu ieu mana, cek Pamarta. Atuh Sukarna ngarentet ngadenge omongan nu jadi pamana kitu yen di pabrikna teu narima di pagawe. Puguh amangna ge teuing sabaraha poe deui digawekeun di dununganana teh. Batur amangna mah geus aya kana tujuan dikaluarkeun nyaeta perusahaan keur sepi. Tapi jangkarna hayang di dieu mah bari sakira-kira betapek wae ku ibi ge moal di sisi kudi, malah atoh keur ibi aya saboga anak keur nya ibi teh jeung mangna teh teu boga anak pisan. Nyirum Sari Mairan bari ngebrehkeun kabersihan hate, teu ngarasa karugian kacicingeun ku anak dahuan. Amang oge ari kacicingan mah atoh nu aya na. Meureun ibina ge sakalieun amang init-initan aya batur ngobrol. Da nya kitu amang mah lamun tas balik digawe teh arang langka di imah. Geus dahar geus bebersih mah kencling, init teh heuh init sotenan lain ulin. Neangan rejeki sampingan ceuk basa urang kota teh mah cenah ngobjek. Keur nambah-nambah keperluan sapopoe. Aya nu nitah mang jualkeun barang, aya nu nitah mang nyiarkeun tanah atawa imah. Nyai keur pareng lumayan masok aya mentogna hasilna. Taya ge imah nu dicicingan ayeuna ladang ngahubungkeun anu perlu ku tanah. Aya nu ngajual di bawahan kidul deket situ saeur. Tapi kajadina alhamdulillah kakecretan tinu ngajualna jeung tinu meulina. Dibelikeun di dieu tah sabaraha 2 juta, 2 juta setengah mun teu salah mah di dieu teh ye. Jeung tanahna kurang leuwih 4 umak. Naon akang 2 juta setengah, 3 juta saparapat acan ngomean dapur da ka tukang napan butrak batrek. Oh, bener 3 juta saparapatnya. Dah kituna ari eta perkara karna hayang di dieu teh pek wae sugan isuk pageto boga pakasaban kana naon we lah. Nah kana dagang-dagang rokok sugan diparengkeun mang boga milik keur modalna. Eta kumaha Nyirum Sari teu asa kaririweuh kacicingan ku alo akang. Ceuk Pamarta nanyakeun heula kana pamadegan nu jadi pamajikan. Ti dituna mah Barumbang Timur meureun para mitra sadaya. Lamun kitu teh mamenta kasaluyuan dari ka hayang manehna mah sorangan. Bisi majarkeun aya abongkena ka alona daek nyamat. Ih, ari akang. Ti tadi ge keur abdi mah atoh nu aya jangkarna aya di dieu sabab asa ka anak. Ngan sakieu we ti ibena mah jangkarna lamun tepi ka jangkarna betah di dieu bari satuluyna ngahiji jeung emang jeung emi. Mihapekeun ulah loba teuing ulin teu puguh. Aya dahareun eueuh dahareun cicing di imah sagawe-gawe. Lain ibi nyarek ulin lain nyarek perkara ulin nya teu nanaon balik-balikan jelema kurung batok. Ngan dina ulina ulah kamalinaan. Kahiji eta kaduana kade lamun diperangkeun boga kekenalan di kota ulah loba teuing bergaul. Akur mah masing jeung bangsa naon ge teu aya halanganana. Sabab di kota teh aku zaman ayeuna mah loba barudak rumaja nu teu pararuguh. Teu paruguh teh kalakuanana sok resep ngalakukeun hiji kalakuan nu ngalanggar hukum. Samodaya nu nginum teh cenah mabok-mabokan, ngaganya, morfin, lah nu ngajadikeun ruksak moral. Ta omat keur jangkarna ulah kabawakeun ku nu kadar itu, ceuk Nyirum Sari. Ipat-ipatan tanda milunya ka alo tinu jadi salaki. Tah regepkeunna nasehat imina. Eta teh hiji tanah kolot mikanya kanu jadi anak. Barina ge kuna naonan urang mangadon rek nurutan anak batur da moal matak jadi pujieun.
moal matak jadi untung nu puguh matak ngaruksa kana awak sorangan. Akhirna poho kana naon-naon, komo lamun geus kacanduan mah wah dina teu boga duit keur meulina terus wani ngagasa barang batur atau maling duit batur geus hasil dipake kitu deui. Karena mah kudu lebar ku diri, kudu nyaah kanu jadi indung. Saja batik kitu kudu ngingetkeun urang mah kasebut jelema tahapan leutik. Amang mah terus terangna lamun karena kanyahoan sok daek sa model barudak kitu, kajen teu di aku kolot amang mah atawa teu di aku paman. Eukeur mah eukeur hirup sagala samporet heug teh boga duit dipake meulian anu teu pararuguh. Atuh namahan ruksak, namahan pisang saraeun. Najan dina cukup kulunya ge boh dunya anu kolot, boh dunya sorangan. Tong hayang keur urang mah meuli bangsa nu kararitu malah ngajadikeun picuaeun batur. Anggur dipake meuli baju atawa calana. Gining katingalina ku batur dihargaan. Geuning kamari ieu dina siaran-siaran aya geuning cenah naonnya mempersoalkeun perkara budak resep kana mabok-mabokan. Ceuk saurang lamun teu beunang dinasihatan ku kolotna sakali dua kali leuwih hade gebugan cenah. Teu kitu usir ku masyarakat didinya ulasina aya di daerah eta. Ceuk sawareh serenkeun kana wajib pikeun mutuskeun hukuman. Tuh kapan teh hiji picilakaeun ka dirina. Anguran keur pantaran karna sing bener-bener jadi jiwa penerus nu baris neruskeun perjuangan atawa tapak lacak nu geus karolot. Ceuk pamarta ngabubuh kana caritaan pamajikan malah panjang lebar. Ajeung para mitra tandesna keur mere nasehat kanu jadi alo. Sedang nu keur dinasehatan mah tungkul ngaregepkeun. Keur kitu gero ti luar sada sora lalaki geus rada kolot uluk salam bari kaketrok kana panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah saya mah di mana nyai? Teh mah pamarta menimut curinghan. Duh katunya cing tempo ulah ka itu. Koloyong nyirum sari ngoloyong rek nempo anu uluk salam. Ana berai saurang lalaki sobat pamarta katelah pabursa. Ae geuning apa? Panyanten teh saha? Mah ngalinggi, Pak. Rum sari geus kenaleun eta teh sobat salakina. Saha nyai? Pamarta nanyakeun. Duh kasaha-sahana mah nyirum sari heureuy. Lol pabursa ngelol bari ngacungkeun leungeun. Halo, cek pabursa heureuy. Ih, geuning bos, mangalingi bos. Aduh apa ingan. Rek hujan teh tulus baris kasemahan tamu menak ieu. Aduh. Pamarta malas ngabanyolan sabab geus teu asa-asa. Wah, tong sok itu didinya. Bisa kabatur nyebut embos sidik manehna nu geus jadi tuan besarnya nyai. Coba eta beuteung ayeuna meuni jadi bangir kitu buyak-yak. Sabaraha bulan keur kakandungan teh euy. Gusti ieu beuteung meuni engal kieu. Aduh. Nya nyi rumo bagja kawasna sareng tara make angel ngedeng dina beuteung. Siapa mah anger teh seureuy teh. Paingan awet anom da eta sok humor wae siapa mah? Nyirum sari mesem. Alhamdulillah nyai. Ari kana pidora kaeun mah geus teu pati eureun. Ari ieu saha da? Pabursa nunjuk ka Sukarna. Anu harita teh keur ngajanteng tadina marek ngaleos sabab aya sema. Halo ti lembur, tema pamarta bari ngarongkong rokok dina luhur bupet, sisi lawang kamar. Baru ka alonya di mana ujang? Pabursa nanya ka Sukarna. Cibatu Pak, tema Sukarna liri. Cibatu Garut? Sumuhun, Sukarna nemalan dari ponok. Bapak ge lemah mati pasir laja jang. Nganyak itu bapak masuk ngatrok lah. Tapi kaku iya ya kumang ujang dilandi hek si kala ider. Nyapruk boga pamajikan ka urang beda. Asa namanya eta urang beda teh padang heureuyan da puguh bapak kerja jangkar. Atuh samode si ujang mun hayam jama. Ari heug teh. Itu bogoheun ka bapak mah geus teu kudu ditanya deui. Akhirna win we nepi ka boga bati. Tilu jang nepi ka ayeuna berkah. Awet we jang teu daek beak-beak. Malah ayeuna mah iceuna jadi hebat nyirum sari lah. Pabursa ngareret ka nyirum sari. Jantan hebat kumaha, Pak? Nyirum sari teh hebat we bisa temang. Oh, jantan biduan? Biduan temang tapi sinen Sunda ieu mah. Jantan sinennya. Karena lagu singkayo lumayan, tapi lain lagu singkayona nu ngawis teh ieu mah gegetret-ret kitu tah. Kana beuteung. Aduh, nya anjing. Lagu singkayo teh kana beuteung. Deh, nyirum sari ngaheuheuy kitu deui pamarta salakina babara katakan. Samalah pabursa ngagik-gik ari Sukarna mesem bari ngajanteng kawas arca. Nah, si apa borok abdi tadi perhatoskeun panyanten teh leres we eceuna tiasa nyinen lagu singkayo. Si horeng teh singkayo eta patuangan paling teh nya.
pokna bari cecelekeuteukan ngaso heula para wargi ngaso singgayo gitu di belang becek deh teh ieu mah terutami kana nuju ieu ka kandungan ulah digaro teh para mitra ibu-ibu ieu nya nah ka ibu-ibu nuju ka kandungan ulah digaro teh patuangan margi wemit parantos lempedna deui tiasa-tiasa aya gambar gitu tilas gagaro mawi para wargi ulah sok saros atel ge teu meunang cenah geuning da eta inung berang ring nyebutkeun ulah sok gagaro cenah ke eta bubureuyeungan teh kitu kahartos oge kahartos kumargi dina patuangan nuju bekah kitu hartos nama kulit bekah teras digaro nya teu karaos memang atel teu karaos tah ngagaro mangkading kuku rada panjang atuh ngaraos nu aya keruk ngan gara mangga sabada lempedna wah sanes lemped pewat gambaran gitu aduh mangga para mitra kaum dangu atuh ka para ibu ieu terutaminya ieu menurutkeun keterangan para ahli terutami ti bidan nanti ti dokter janten secara medis memang leres gitu janten boh nuju kumaha ge ulah digaro geuning cek para sepuh ge kitu cenah para mitra lamun digaro bisa aya gambaran gitu para wargi sadaya harita pamarta nyarita lah dasar jelema gehel di korehan we pidorakaeun deui si eta mah ditampik ditelih dipoyok dilebok sia mah lumayan singkayo ge deuleu sia mulai duana tuh cek pamarta bari nyusutan Cipanon Ramisa kuci mata balas seuseurean lain ku kitu deh ku euy sok waas lah malah deungdeuleun lamun parang ningali beuteung inung budak meni alus karijut udat-udatan bari eta we euy babat galang di tiga batik itu gambarna mah pabursa malah ngahajakeun heureuy tepi kamarta saele alah meungeus bursa lah kulit beuteung dewek meni nyeri kieu ceuk pamarta nyekelan beuteung heuh teh kumaha euy dewek mah euy lamun teu heureuy sabote sok bersin wae euy ari sanya mah ngahibur di sorangan euy pupurieun hiburan kana ketuk tilu henteu atuh urang teh sabab era ku incu geus randai aya kana 13 jadi rerengkenekan teh sok sieun digeugeuykeun kudu jadi incu disangka aki-aki beberenjen ayeuna bati nyur-nyuran we cungculungan teh euy jeung tuur ngaroroncot lamun kadenge jaipongan teh waas eta geus ngagulipekna mata kemodaran leus gan mah lain kemodaran kepayahan meureun heuh paduli teuing lah payah jeung modar mas tali 3 uang deuleu hehehe sarua-sarua kene tema pabursa jep jarempe nu teu sakumaha lila nyirum sari mairan cai kopi sagelas meni ngebul cai kopi keur saha nyai teh pabursa neuteu mun kangge bapa natara ngaleut kopi kitu tema nyirum sari bari nu gelas hareupeun pabursa nu mata kana cai kopi teh pangbeukina mangga atuh nyangakeun nyapuguh we tuh nyai lah nyan teu dititah ge mau burung beres cai kopi mah sagelas mah atuh nyar-nyar pi ka bataheun saya mah si nyai mah padahal mah teu kudu kurah keuri aya mah song-song we keluarkeun jeung kueh-kuehna nu mawi kuehna mah di kakantun di toko aya kueh kaleng teu wantun masihkeun akeurna naon kueh kaleng mah lah aya ruksak bibir ge dijieun tina kompor urut meureun cek pabursa teu boleh banyol atuh nyirum saringah ka tuluy ngaleos ka tukang lain tah euy pangna kuring ka dieu teh burit-burit ka hiji hayang pangi euy jeung anjeun kaduana aya kepentingan sugan jeung sugan diparengkeun ye kekelanan usaha dek masuk tegerna hate euy jeung sok kajeblos wae ku omongan ilaing teh euy ilaing mah lamun di Bandungan bener-bener sok pidarokaeun cek pamarta siga nu cangcaya atawa dianggap heureuy sabab bursa teu boleh banyo ye nya ieu mah kepentingan ta lain rek ngalajokeun euy atuh banyo nya tak kieu singket nama euy kamari sore dewek kadatangan ku Adi Dunungan nu di Jalan Dago euy tah eta teh hartina mah bebeja ka dewek Den Amir Den Amir geuning sileng wabuh kapan baraya Dunungan samalah ti heula mah sok mineng ka imahna di Jalan Dago lamun dititah ngirimkeun barang saob Den Amir sok ieu sok dagang ka Peuntas kalawan ka Sumatera jeung ka Kalimantan geus kitu kumaha nya kamari kira-kira wayah kieu daratang jeung pamajikanana samalah mau mosbil segala euy meuni moronyoy siga anyar keneh meuli ti toko aduh lain mosbil meureun mobil pamartanya bada paduli teuing lah beda es mah teu naon atuh salah saeutik mah teu sabaraha jauh antara mosbil jeung mobil mah lah kumaha kitu dina atur-aturanna rek mobil rek mosbil kumaha dinya lah sok cing kumaha teruskeun
Jadog atuh pandewek keur ngomong si borokokok si ai can dewek can tuntas ulah sok dipotong-potong lah lebar pe kadinya ku batuluyna tah euy satuluyna mah kieu euy sapogokan mah dewek teh ngarasa kaget dumeh tara-tara tisasari kaanyangan ku bangsa menak euy teu ngalobakeun miceun waktu gancang ku dewek ditanya permaksudanana aya naha jurungan ti dunungan na ngahajangan ari popna teh ngahaja ka hiji ulin kaduana menta dipangneangankeun pibatureun nyaeta keur ngurus pakarangan jeung pepelakan di imahna tapi hayang nucan laki rabi lamun aya dina minggu-minggu ieu kudu gancang dibawa ka imahna jelas namah ku aya ku eueuh dina minggu-minggu ieu keneh kudu mere kabar ka manehna tak kitu maksud adi dunungan kuring teh datang teh ta nya ti kamari dewek nepungan kekenalan sugan anu daekeun jadi badega bari can rumah tangga rajeuna anu daekeun nya teh kitu geus boga pamajikan samalah bieu ge samemeh ka dieu nepungan heula tah jang syukur di Jatayu ngan budakna teu daekeun ongkohan keur digawe jadi kuli laden cenah jeung urang Cipedes tidinya mah terus saya nyimpang ka dieu bari rek ngadon mentang ngopi kekelanan sa dewek rek nanya sekali deui itu bener-bener adi dunungan butuh ku pigaweun keur ieu badega ceuk Marta siga nu cangcaya da eta batur nama sok loba heureuy para wargi anu mulya sakumaha nu kauninga Marta siga nu cangcaya da eta baturna sok heureuy la ilaha illallah sumpahna gedek disunatan 2 kali dewek mah deuleu banyol-banyol dinas-dinas dewek mata bising teu percaya majung ka dieu tepungan ku ilaing ka imahna lamun dewek ngabohong burak takut teh muning dah dasar si burung nya saha manusana daek ngaburak ku teh muning badul sia lain euy lamun bener-bener adi dunungan heueuh dan amir butuheun ku pibadegaeun dewek boga alo nya teh budak nu bieu-bieu teh bieu ka dieu manehna datang ti lembur ka dieu teh maksudna mah hayang digawe samalah hayang diasupkeun di pabrik tinun anyaka dina waktu ieu mah can bisa narima pagawe anyar ongkohan pabrikna ge keur rada sepi lamun bener den amir butuheun ku pibadegaeun rek ditanya budakna nah daek henteu digawe jadi badega tah geuning syukur euy laing boga alo hayang digawe mah hayang nyaho atuh budakna tanya daek henteu jadi badega pura ngurus pakarangan jeung pagawe nu sejen oke urang celukannya nah karena Pamarta ngageroan Sukarna nu keur ngobrol jeung nyirum sari pamajikan pamana di dapur kulan Sukarna nemalan bari gancang nyampeurkeun ka jero teu keur dahar euy na henteu mah cing-cing diuk heula sakedeung ieu can dahar mah sokan nya diuk heula jang keun dahar mah tenang we da moal beak sangun lagi beureunya pokona mah bapak ge sanggup bantuan Marta para mitra bursa harita teu waleh banyo gek Sukarna diuk digireun Marta pamana nyata kieu mana nya bieu teh batur mang kadatangan ku adi dunungan na kamari cenah mah adi dunungan teh butuheun ku pagawe pura ngurus pakarangan jeung nu sejenna kasebut pagawean kasar tapi mentana nu can rumah tangga jelas nama can boga pamajikan kulantaran tadi karena hayang boga gawe eta kira-kirana daek lamun pura ngurus pakarangan adi dunungan ieu Mang Usa ceuk Marta nanya kana pamadegan Sukarna nu keur tungkul ari kang abdi mah tadi ge tos disangemkeun ka payunan Mang kana naon we nu sakinten kadadak kaduga ku abdi Mang sanasa ngompari pawas purah micenan runtah ge utamina mah abdi garuh damel sareng kaing rizki anu halal tema Sukarna datang bagus nyan bagus euy boga alo teh ilaing mah euy aduh teu bauan kana urusan gawe cacak budak jajakan hartina teu hinaan da barudak ayeuna mah cantang tu boga pikiran kadinya kalau lowana teh ngarasa hina ceuk basa urang kota teh mah euy naon geuning cenah panci kitu aya lain panci tapi gengsi daheu gengsi tapi barudak ayeuna ge teu kitu kabeh ieu di antarana sok aya nu boga rasa hina dume eta kaluaran sakola rada luhur kayana di bagian kantoran hayangna teh padahal di bagian dinas kebersihan ge teu kurang nu kaluaran sakola luhur di antarana SMP SMA nu digawe di bagian kebersihan ari ujang masih kana sakola atawa geus eureun ceuk pabursa neuteup ka Sukarna parantos liren Pak lulus di SMP tema Sukarna sajelasna geuning lumayan sakolana kita keluaran SMP eta kumaha jeung kira-kira daek lamun digawe puluh ngurus pakarangan keur samentara ieu mah pabursa nanya abdi mah kana naon Pak moal ngarasa hina boga gawe kitu tebih ngarosina ka abdi mah Pak malih bingah nu aya anu mawi abdi mah mios disarakan ngajugjug ka pun paman ge maksana mah hoyong gaduh padamelan tibatan abdi lugah ligeuh mah tema Sukarna gilig hate hayang boga gawe
bener mupakat. Jadi jiwa pemuda mah ulah hinaan karena urusan gawe ongkohan pagawean mah kabeh ge eueuh nu hina aja. Tibatan urang hirup lugah ligeh sok disebut si Hardolin. Syukur atuh jang ari bujang daek mah bapa ngarasa bunga. Taina kieu we tujah tanya, kumaha lamun isukan poe Minggu da Minggu teh pere nya ye. Wayahna datangan kaden Amir bari sakalian si Ujang bawa ka ditu anteur. Da lamun kuring terek nyaba mah ngalongok incu dieu di sadang serang. Meureun ku kuring dianterkeun teh ka ditu teh nganyaeta rek ngalongok incu bejana gering geus saminggu cenah. Emang kaning bapana keur ngalumruk daina teh geus 3 bulan teh usaha. Mana anakna gering atuh pamajikan anyaran ngajuru deui. Nya kitu euy dewek teu boleh nyaah ka anak teh euy. Kanu gede nyaah ku gedena, kanu leutik nyaah ku leutikna. Komo ka anak nu prihatin mah. Jadi eueuh keur di dewek mah kana sifat ngawilah-wilah ka nyaah teh boh ka anak ka incu ge sarua. Komo lamun ceuk kabiruyungan. Ku penghasilan mah gede, kawasna kabeh incu dirawatan. Dan nya kitu rajin boga penghasilan ukur cukup keur dahar we euy. Nya kitu penghasilan gede leutik ge perlu mah keur dahar. Oh kitu sararea ge perlu mah keur dahar. Ngan nu gede penghasilan mah euy, boga sesa tina seubeuh loba terus bisa nyimpen. Ayo teh ya, ka mana si Nyai? Nyai, bursa ngagegero pamajikan Marta. Kah? Nyirum sari nemalan bari norojo. Bade ka mana Bapak? Balik Nyai lah, geuning seburit ye. Aya teuing atuh Bapak kapan itu abdi nuju ieu ngagelakeun sangu moal lami ge asak. Ope ka kadinya asakeun heula sanguna. Engke urang bareng dahar ye. Atuh akang di imah Nyai di. Ye, Nyai di dieu jeung si bucit trek dahar ta. Cek bursa teu boleh heureuy tuluy ngaleos dijajabkeun ku Pamarta saseret teras. Tah geuning kabeneranna aya nu butuheun pagawe cenah. Ceuk Marta bari ka jero deui. Saha nu butuh ku pagawe teh Kang? Nyirum sarine teu. Ceuk si bursa mah di dununganana Den Amir di Jalan Dago cenah. Nya teh butuh ku purang ngurus pakarangan kabeneran karna daekeun. Tah geuninganan. Kabeneran jang karna di mana we milik mah nya eta kumaha jang karna daek digawe kana ngurus pakarangan? Nyirum sari milu bunga. Wios bi kana naon we? Abdi mutamina mah gaduh pada melan tibatan abdi lugah ligeu. Tema sukarna bener-bener hayang digawe. Syukur ari daek mah keune kana naon we Ujang lah. Sugan engkena boga pagawean kanu sejen hitung-hitung diajar heula. Ngan nya kitu meh hapekeun teh sing jujur, sing bener, sing singer kalawan sing gorejag lamun hudang sare ulah kungsi kapiheulaan ku dunungannya. Jeung ulah ngarugikeun we karu jadi dunungan popokona mah. Sajabati kitu ulah daek cuka cokot boh kana dahareun boh kana naon we ari teu diberean mah ku dunungan. Udah rasa maneh dunungan keur areueuh heug ningali aya dahareun celebak di dahar. Omat ulah kitu 1000 kali beuteung geus lapar ge nya. Mangkaning nu butuheun ku pagawe teh sasat geus kenal jeung amang teh ceuk Pamarta milu nganasehatan. Para wargi anu mulya, harita Pamarta mairan mere nasehat, malah bibina ge nyupon kitu keneh. Eta nu butuheun ku pagawe teh saha cenah Kang? Nyirum sari ngareret ka salakina. Den Amir ti Jalan Dago nu sok meulian barang ti pabrik. Iraha rek ditepunganana? Lamun eueuh halangan mah isukane poe Minggu. Meureun terus matuh di ditunya purang ngurus pakarangan mah nya Kang nya. Meureun ieu teh jang karna teh. Teuing kumaha ceuk itu we lah atuh bisa balik we teu jauh di dieu mah atuh ka Jalan Dago mah leumpang ge moal burung kungsi setengah jam mah. Nya ngan lamun kudu terus di ditu mah ku akang kudu beak-beak dicaritakeun ka pidununganeun, heueuh dicaritakeun sote dititipkeun maklum ka hiji budak can aya pangalaman kaduana padaran ti kampung. Gue ku akang dititip-titipkeun ka Den Amir atuh. Syukur teuing Ujang sugan we nya Den Amir butuheun ku pagawe bari can narima nu sejen. Moal teu betah digawe di dinya mah sabab jelmana bager. Jeung henteu gumenak deui. Mohon mugi-mugi we atuh bi, teu can aya nu ngalebetan. Ai moal waka narima nu sejen sabab geus pasini jeung si bursa. Ceuk manehna ge kumeunang ku henteu dina mungi-mungi ieu kudu mere kabar. Ayeuna geus ieu kakara 2 poe atuh. Tema Pamarta bari diu. Ari nyirum sari ngoloyong ka dapur sabab keur nyangu. Samalah sukarna nuturkeun sabab keur mang mesekeun kalapa. Sajeroning sukarna keur mesek kalapa hatena mah teu weleh bunga, teu weleh atoh. Dumeh rek aya nu mere pagawean ceuk pikirnakeun bae kana naon-naon ge pokona mah meunang rezeki jeung bisa ngabantu-bantu kaperluan nu jadi indung.
jelas nama ngaraskeun ka inung lumegeus eueuh anu makayakeun padahal lamun ditilih kana rupa mah nyiponirah inungna Sukarna tehnya can kolot-kolot teuing da umurna mah meureun paling oge aya kana 36 tahunan masih keneh cukup mun boga disalaki eta ge anu hayangeun mah loba aya kana 3 urangna kan ngungan ku nyiponirah saurang eueuh ditarima kitu sotenan lain embung aya anu makayakeun ngan ingis mikanya anak ukur saharita ukurnya aku cinta wungkul sedang basa cinta sok rajeun aya laasna ari kata mata mah sok sieun teu nyaah kanu jadi anak ku dasar eta pangna nyiponirah nepi ka kiwari teu daek deui boga salaki ongkohan budakna geus dewasa isukna poe Minggu sabada sasarap harita Marta jeung Sukarna geus arinit nu maksud jeung tujuan mah taya lian rek nepungan nu butuheun ku pagawe teu kacaturkeun di jalana Pamarta jeung Sukarna geus tarpi kanu dituju keletrek Pamarta ngalaan slot panto tuluy arasup ka jero pakarangan bari pantona ditutupkeun rekep naker waktosna seep